beuki ka asah panginten aya di dieu mah seuh. Mung ulah kamalinaan teuing we ngawartosan jisim abdi. Naon? Ngeunah di leuweung genah eueuh gangguan di dieu mah Kakang Semar. Tiis ceuli herang panon eueuh gogoda. Nyepi di dieu. Nyepi ya. Jadi kaum supi ya. Ta eta teh nog kacing calang teh nu kitu teh sieun. Hapunten. Lamun kaula ngelmu di leuweung sosoranganan teh nog kacing calang moal kageroh. Tiasa sote eta nog megar di nu rame atuh. Dina kuatna oge puasa ai di leuweung mah bari sosoranganan pantes da teu aya tuangeun. Cobian geura puasana di restoran. Sagala aya nya ulah. Aya makan padang. Neme aya nilai. Sakitu seuh. Allah. Ampura Semar. Air rasaan teh aing teh pangbenerna hirup teh. Kumuja gua di atas langit ada langit. Apan tadi sangem jisim abdi sapanya ngajugjug kidul kaler keneh sapanya ngaku bener da salah teteh. Geuning eta geuning. Upami agan kagungan raos bener da salah ngaku bener mah. Ku ngakuna oge aduh. Oh, kan di pikiran deui ai kah. Oh, jiga ini kan ini. Tuh si Wa tuh. Tak kitu jang. Laras Dina sagarupa pasoalan oge kade cing ati-ati taliti cu. Laras. Tincakeun teh beling wungkul jang. Alah, seur pakopayung. Di leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana Akhirat wa. akhirat. Mohon. Rat teh akhir kene. Akhir. Nya cuk. Laras. Akhir tina dunya teh akhirat. Laras. Jadi nu disebut maot teh eta teh awal tina kahirupan anu abadi. Anu abadi. Tah ieu ujang. Laras wa. Dipentingkeunana istiqomah teh jejeg anceg nyerak deleg teu aya deui anu disemah angin Gusti nu kagungan. Ansikeun dina ati sanubari, ansikeun dina galih nu wening. Anu teu kakeunaan ku Allah gingsir. Nya ujang. Laras. Kakang Silaing hayu kitu buru-buru ini tuh. Seni Sunda padalangan sanes sakadar hiburan deder, tapi ngandung pendidikan jadi juru penerangan.
Kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan. Pakanu jadi hiburan ngaraketkan tuduluran. Aduh. Isi nama nu kalintang kumaragi sisip ku harti nanging manteng kekehoyo tekenging dipondah deui aya makade sutikno isi nama nu kalintang kumaragi sisip ku harti nanging manteng kekehoyong tekenging dipondah deui panutan tekenging dipondah lumayan Kang Iwan panghibur mana mantra-mantra winulan sastra tinuara panjang engau sinengi kanda purwantara basane purwa purwa artosipun wiwitan dupitara
tara hartosipun carita ingkang dianggo jejer cinarita boten wenten malih di mana kula kejabi ti salebeting pertapan Saptarengga dah laras hiji tempat anu kalingkung ku gunung hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer kembang-kembang warna-warni di papayes malar pantes dah laras kula nyaeta ala Saptarengga kasepuhan Abiyasa eyangna Pandawa Kurawa doh lajeng kaleresan kasumpingan putu naku anjeun kakasih Raden Arjuna kula panengah Pandawa Adipati Arjuna kawuh kasepuhan Ki Sabda Palon nyata Semar Lurah Kudrapawana kula laras lajeng sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watek wantos begawan Abiyasa dudu wong samanea mangnusa ambeg sadu santa budi tutas dening didikan rohani lan jasmani saciluhing metu sakacapi nyata weruh sadurung winara trusing madu trahing kusuma titising andana wiri trahing dewa kemanusa lajeng parantos muka sapah dirina laras parantos tobros paningalina tilahir nepi ka batin juga di parantos teu kagoyangkeun ku urusan duniawiyah kula parantos jejeg anceg teu umut kalinuan teu gedag kaanginan istiqomah iya nyerek deleg yen teu aya deui anu disemah angin Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya kula laras bisa lajeng sawangsulna Arjuna anu dina dangat ayeuna nuju dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah dah laras margi di negara Amarta parantos kaicalan Raden Gatot Kaca salaku lurah tamtaman negara dah mamalana jadi balai agung bangun suung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitis jempling sadayana pada keengku ayana lurah tamtama negara Raden Gatot Kaca lunta ti negara duka kamana leosna jeung kumaha nasibna ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dani sorakana haladria ana hiburan seni suara pertapan ala Saptarengga dah iya begawan Abiyasa tilas raja negara Astina dah laras anu parantos legok tapak genteng kadek pinuh ku pangalaman kasumpingan penengah Pandawa putuna ku anjeun kakasih Arjuna kawuwuh Semar Badranaya tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan ngandika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun ayaku bagja de incu eyang Arjuna yak kaharep piukna kasep pangresa
wayah dalam Arjuna nampi kana pembage kalayan uyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem konyuk panjenengan pangresa eyang. Ditarima kasih kalihna perkawis hapunten tina naon rupiah katamelaran yang atuh teu nanaon kasih da eyang oge ngamafhum da hidup teh sasat muncul di tengah-tengah masyarakat urusan lain saurang dua urang urusan lain sapamadegan dua pamadegan komodei ai dipusir dayeuh mapan geus heterogen anu dipingpin ku urang teh boh suku bangsana boh pamadeganana boh kahayangna pan rupa-rupa Benten pula timalan ketawa tuh sanaos sisi abdi ge teu kantur ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenenganun Semar ditarima Semar ka mana si Cepot aya di luar sih aya we di nuhun ieu jajah pangaulaan aya hal-hal anu teu diharapkeun dipuseur dayeuh dina waktos ayeuna sadaya-daya yang naon aya kajadian anu matak pika keungeun naon pun anak Gatot Kaca dugi ka ayeuna teh teu aya duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna kaula kaponsrot getih ku aceuk arimi ibuna anu koceak dengek ka puguh putra mung hiji-hijina duka kumaha nasibna upami ditinggal karena unsur politik pilih ieu teh gawe lawan politik kaula da puguh pan saur eyang oge kajalmi teh teu resep sadayana laras tangtos satiap kajalma seueur nu mikaresep teu anggang ti nu mikangewana laras wae sanajan kajelema seueur nu mikangewa teu anggang ti nu mikaresepna laras kula wa ayana lurah Tamtama Nagara Gatot Kaca anu purah nakis serangan ti luar nagara sareng ti jero nagara teu aya teh ieu teh nyana keung ka nagara pangaruh ka nagara Balai Agung Bangun Suwung gedong tuna taya cahaya pamengkang taya dangiang pancanitistis jempling keung pilih aya serangan ti luar nagara anu ngahaja bakal ngajajah nagara kaula ariwang ukituna dongkap ka dieu teh bade nyuhunkeun kamandang kasalira kasepuhan eyang nah pun anak Gatot Kaca teh salamet upami salamet di mana taku kituna wayah dalam Arjuna pancentik Kakang Bima ti aceuk arimi oge ti puseur dayeuh Amarta nyaeta kapetok pikeun milarian Gatot Kaca dina waktos ayeuna aduh aya anak lo karareung nu taya papadana keur mah ngemutan harengheng nagara teh ku dedengean pajejeut ku dedeleuan nun katurug-turug ayeuna juragan Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara leungitan pelebih hilang tanpa kerana duka ka maneh leosna sareng kumaha nasibna ayana ukituna bade nyuhunkeun kamandang ti salira kasepuhan
kedah kumaha sarana tarekah anu kedah dijalankeun dina waktu sayeuna kaula nun pangresa. Pegawan abiasa barang ngadangu Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Panglima Angkatan Perang teu aya. Wejar menang-menang Gusti Petengatin nira Petengatin wis solen rasalin pawarna salin pawarna bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Gatot Kaca eueuh leres nu mawi kamana sareng nahaye teh masih keneh aya tuang buyut teh kitu geuning ramena di dunya teh. Dunya anu pinuh ku romantika kahirupan ngan anjeun ulah ngabogaan rasa keung lamun ditinggalkeun surup ku sarengenge sabab bulan bakal nemongan bakal datang bulan hartosna ulah keung lamun ayeuna poek hate ngan di mana datang poek anjeun cincaang jadi kedah regreg kedah pageuh ulah ungut kalinduan ulah gedag kanginan malah aya kajadian kitu teh eta teh hartina aspirasi pikeun ngaronjatkeun gawe laras cing ingat aya jalan kasawarga rumit kantenan kedah ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara balangsa gampangnya wah kedah ipis lapis kandel tapel landung kandungan lair aisan malapah gedang abeh kaituna teh tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta tah molongpongnya ulah ikhtiar manusia diwajibkan ikhtiar teu hasil ayeuna tuluykeun isu teu hasil isu pan aya pageto sana pageto teu hasil keneh biasa aya usaha mah tapi lamun berusaha terus ngaranna luar biasa itu sabab naon rupaha perjuangan pasti kudu ngaliwatan heula pengorbanan pengorbanan kudu aya ridho jeung ikhlas ridho jeung ikhlas kudu aya karena Allah laras kaula nun teangan kedah ka mana milarianana dek ngulon los dek ka kidul jung dek ka wetan prak dek ka kaler pek mung nya kitu sih numutkeun ilmu naon sapanjang ngajugjug kidul kaler keneh sapanjang ngajugjug kulon wetan keneh kumaha carana sen atuh kudu tengah-tengah urang jiwa teh sih
ulah dengdeka itu ulah dengdeka dieu margi dunya oge pan parantos dijadikeun anak ku pangeran teh ekosistem keseimbangan ngan hanya ka manusia nu ngararuksak eta mah geus natrat dina katerangan yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema Tuh. laras jelema anu kumaha anu eueuh agamana dina jero hatena dina ayana ge ngan ukur dina sungut laras jung gerateangan da lain dukun eyang teh dina katerangan natrat lamun nitah kudu ka ahlina lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakan tunggu kaancuran saha ahlina anu boga alat saha apan Kresna teh ngabogaan gambar lopian ogan songkalan aduh iya leres pisan ya berai weh tageni Nuju bingung madam. eta teh akibat tina baluweung jadi poek hate geuning eta deukeut-deukeut anak talus tanyakeun ka Kresna waras kaulanun pangersa ayeuna keneh rupina bade mios bra Kakang Semar kulan bisi sagancangna kaula kudu nepi rek ditinggalkeun we asawios isim abdi mah sawios bade jarengan we kulan ti sapengkereun wayahna leumpang ada biasa jisim abdi mah kana ojek kapungkur ge ngait kana tangga gedang sih permios yang los mudah-mudahan angsa damel sapaneja nuhun kana naon rupiah patwa mugia jadi jimat parepeh kang wayah dalem prak buktikeun dina gawe ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana kondor saking pangkonan kaasah panginten aya di dieu mah seuh. Laras atuh jol ngagebrai we. Mung ulah kamalinaan teuing we ngawartosan jisim abdi. Naon? Ngeunah di leuweung genah eueuh gangguan di dieu mah Kakang Semar. Tiis ceuli herang panon eueuh gogoda. Nyupi di dieu. Nyepi ya jadi kaum supi ya ta eta teh nog kacing calang teh nu kitu teh sieun hapunten lamun kaula ngelmu di leuweung sosoranganan teh nog kacing calang moal kagero tiasa sote eta nog megar di nu rame atuh dina kuatna oge puasa ai di leuweung mah bari sosoranganan pantes da teh aya tuangeun cobian geura puasana di restoran Segala aya nya ulah. Aya makan padang. neme aya nilai sakitu sih Allah ampura Semar air rasaan teh aing teh pangbenerna hirup teh Kumuja gua Di atas langit ada langit. apan tadi sangem jisim abdi sapanya ngajugjug kidul kaler keneh sapanya ngaku bener da salah teteh Geuning eta geuning.
upami agan kagungan raos bener dah salah ngaku bener mah ngaku na oge aduh. di pikiran deui ya ika jiga ini ka sini Aduh si Wa tuh. tak kitu jang Laras Wa. dina sagarupa pasualan oge kade cing ati-ati taliti cu Laras. tincakeun teh beling wungkul jang Alah, seur pakopayu. dinu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana Akhirat wa. akhirat Mohon. rat teh akhir kene Akhir. nya cu Laras. akhir tina dunya teh akhirat Laras. jadi nu disebut maut teh eta teh awal tina kahirupan anu abadi Anu abadi. ta ieu ujang Laras Wa. dipentingkeunana istiqomah teh jejeg anceg nyerak deleg teu aya deui anu disemahangin Gusti nu kagungan ansikeun dina ati sanubari ansikeun dina galih nu wening anu teu kakeunaan ku Allah gingsir nya ujang Laras. ka Kang Silaing hayu kitu buru-buru ini tuh Naon akang akan neang gitu. Ketiga itu. Kanyal saya. dunungan dewe Maha kan Juragan Arjuna Ya. lir macan tenangan lumampah kalengitan mau urang teh ieu teh euy kalengitan Gatot Kaca pahlawan pan Gatot Kaca di Jawa Barat mah ngegerem beda deui jeung di Jawa Tengah Di Jawa Tengah kumaha Kang? ai di Jawa Tengah mah yoy Yoi. ai di urang mah Gatot Kaca Bima teh Gaur simaan gitu Kang. nanakeun urang teh seueuh siwi siliwa Wangi. pajaja Jajaran. Tuh. nu matak ayeuna dewek meuni bagja teh Pak Aher sumping ka dieu Supi. Gubernur Sabalemur Laras. Guyur Sabalemur Air. Pak Aher Ahmad Heriawan Akhir ka kampung deui. urang tagih ku urang Nya urang lagi naon Kang? tagih kumaha dihakan ha tagih kumaha bisi aya pangwangunan anu can angeus sok tararagih ku sararea walah beres Wow. boh infrastruktur boh tina pendidikan kesehatan boh jalan nah prestasi naon wae eta Pak Aher sapajang jadi gubernur gedong dhuwur kali samung pagulingan ya sepi papatetan samya murag paling bing lan jeruk manis sakilatan sakatigas kumangsa Banglus lampahipun ye panengahing Pandawa Arjuna lumampah ngajug-jug nagara Dwarawati maksad nepangan
Prabu Batara Kresna bade naroskeun di mana ayana Gatotkaca. Serius di marga sopana. Marga jalan sopana alas pringganding ansala. Aya hiji makhluk anu kakalayangan di awang-awang. Bosen ngambah cumantara ieu makhluk teh nyirorot ke tengah leuweung. Bari gugun tayangan tina dahan ka dahan. Lulun satan tina tangkal ka tangkal. Malung ieu makhluk teh mangrupakeun monyet. Daya sanes teh Hanoman Perbancana Suta. Anu nuju nguriling ka tepi wiring anyaclang. Milarian kawananana anu ngencar. Nyaeta Sukma Akmana Dasamuka. Ratusan tahun ngajaga ieu cupu. Anu dilepatna Sukma Akmana Dasamuka anu kiwari ngencar. Duka ka mana ayana. Paricukra sekroh kayanan nai Hanoman Perbancana Suta. Luncatan tina dahan ka dahan tina tangkal ka tangkal. Hanoman Perbancana Suta kepapak dening waledan Adria.
Kumakulan. saban-saban robah mangsa Laras. ganti wanci hilang bulan kurunyung tahun Laras. sok minang kabanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan terereureureuh angin kadar tinu kawasa boga kasorang jeung karada Laras. saperti anu kalandapan ku kaula kiwari Nak kumaha kula. ratusan tahun aing ngajaga hiji cukup Dah. anu eusina teh suku teh sukma akmana sidasa muka yo rahwana Laras. 3 bulan geus eueuh ngencar Gusti nu agung Maha kula. beuki yakin kana kaagungan pangeran Laras. yen sakabeh makhluk anu aya di alam dunya ieu pasti kakeunaan ku apes Tilangnya kula. saapik-apikna kaula saketat-ketatna kaula ngajaga eta suku Gusti nu agung Dewa sukma akmada samuka ngencar tina cukup Wah, napi kabur deng. Dugi kecolongan gitu kula. bahaya lamun eta sukma akmada samuka ngancik ka hiji pamimpin anu eta pamimpin teh leumpeuh yuni oge ngabogaan pangaruh anu gede di hiji nagara hancur nagara lamun dipimpin kudu model sidasa muka Wah, tahu kula. Silaka kula. baheula kumaha dina mangsa sidasa muka masih kena jumeneng masih kena hirup jadi raja biadab jadi raja telenges mukmak pribadina tanpa melirikan amanat penderitaan rakyat Awak kula. hancur negara lamun dipimpin kudu model sidasa muka Laras. rahwana sanajan anjeun lumpat ka langit ping pitu dibalik sapoe Beres. lir bentra ieu marangan oman perbancana setan jungah lenggaraga meneng ngelohok mangkadu aya nu kakalayangan di awang-awang daya sanes ieu teh Raden Gatot Kaca anu nuju ngilik-ngilik kesan ngancik nyawang-nyawang kesan nyayang Gatot Kaca linglung kapidangdung kawas jalma anu teh linglang lingling kayaanana cek paribasana nuturkeun inung sukuna kitu kayaanana malayan dikegana wiyati barang ningali kahanap aya kaanehan nyata ieu Hanoman Perbancal Suta waspadan merah katon waspada merah katon pada pemaranganan pada mang waspada merah katon pada pemarangan somuruk demegaweru panyapang dimega iya saat sana kaula nyebutkeun ngaran kaula dupila rasalira teh putra Nabi mah ingi panginten salira uninga
dina zaman Ramayana aya hiji tokoh monyet bodas nyata ngaranna teh ieu teh Eyang Anoman. Eyang, waduh yang pusing. Eyang, waduh kasep incu Eyang, katut kasa. Eyang, Gusti Eyang, aduh Eyang. Eyang, idola Eyang teh aduh. Waduh Eyang, kasep anaking incu Eyang. Yang isin pula yang, isin. Keun bae cenah teu rumasa boga Eyang monyet Eyang aya. Isin yang heureuh yang aduh Eyang idola Eyang teh idola. Di kamar kaula. Walah. Aya foto Eyang, sanes sahrukan kaula mah fotona. Waduh. Nuju naon Eyang teh dia? Nya teh Eyang teh keur linglung. Eyang teh nuju linglung. Ari hidup sami kaula ge nuju linglung yang. Papangih teh jeung jelema nu linglung mending. Ari anjeun linglung kunaon? Ari kaula mah linglung teu puguh panginitan ya. Teu tujuan. Kaula teh teu puguh tujuan. Uliling ka mana-mana asa kadinya deui kaula teh. Oh janten anjeun teh linglung. Ingi. Linglung guna Ari Eyang mah keur ngudag buronan. Eyang keur ngudag buronan. Leres buronan naon? Uninga meureunnan dina zaman Ramayana. Aya hiji raja anu biadab. Rahwana tah geuning eta uninga. Tah Rahwana teh ku Eyang teh disimpen dina cupu. Tah ieu cupuna tah. Tah eta obagna teh. Ratusan tahun Eyang tengah jaga ieu cupu anu eusi nasuk maak mana Dasamuka ngan kasep da Eyang teh makhluk Eyang teh kakeunaan ku talobeh kakeunaan ku taledor sabot Eyang terkiih ditinggalkeun nah geus muka ieu cupu teh kabur arwah Dasamuka teh wis arwah Dasamuka teh kabur. Hebat. Lain hebat belegu. Aya napi kabur. Nya. Keke da ceuk beja Rahwana teh gagah. Gagah nama gagah ngan biadab. Murka. Tapi naha geuning tiasa mati. Kangaranan makhluk atuh. Kakeunaan ku apes. Cenah Rahwana teh kagungan aji pancasona sareng rawar rontek. 1000 paeh sapoe 1000 hirup sapoe nya nanging da kitu kangaran makhluk mah kumaha tiasa mati kitu Dasamuka teh kumaha maksana cing carioskeun da kaula mah teu apa kaituna macana karek sapotong oh jadi palai uninga kumaha paehna Dasamuka ingi oh kieu salasna mah urang caritakeun ku Eyang dina mangsa laras si Dasamuka kari sorangan dulurna ancur barayana beak pamilina leungit si Dasamuka tinggal sorangan majeng ka medan Danalaga lajeng urang nyuksruk galur nu kapungkur nya saya mah nyuksruk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula caritana maju
gelut jeung si Anoman. Aing tah yang gelut jeung si Sugriwa. Aing tah yang gelut jeung si Laksmana. Aing hayang maju jeung maneh Rama. Ya. Sinta keur kakanungan 7 bulan ku aing kurang ajar. Ya. Maju bangsat. Anoman si Rama bewarakeun ka sadaya satria Kiskenda ibalan ulah aya nu maju hiji ogekeun ku kaula sabab ye urusan kaula jeung si Rahwana sawios ku kaula we si Rama dina poe ieu balitungan antara kaula jeung si Rahwana sae mangga para satria Kiskenda sadayana mundur hidup si Rama hidup si Rama majeng ka medan Danalaga aya raja lempang na pelege raja kieu patut hayang diagul-agul ku sararea bah Rahwana aing kaula rek mukakeun lawang hampura keur anjeun dina poe ayeuna maksud anjeun geura pasrahkeun eta Dewi Sinta ka kaula lamun anjeun geus mikeun Dewi Sinta bari jeung anjeun rek babalik pikir kaula bakal ngahampura sagarupa kasalahan anjeun Rahwana bangsat sia nganggap enteng ka aing raja gagah aing raja sakti tesu diabrik-abrikan tesu kaprak-aprakan mumul apruk-aprukan aing kudu sumolono ka sia bangsat anjeun lamun bener-bener anjeun ayeuna rek tuluk taluk ka aing grebikeun Sinta ka aing sabab Sinta kiwari keur kakandungan 7 bulan bangsat kaula yakin Sinta istri anu sajati Sinta istri anu suci moal bisa anjeun ngagadabah Sinta sakali deui Rahwana dibikeun syukur Dewi Sinta ugi anjeun menta dihampura ka kaula ku kaula bakal mere lawang hampurakeun anjeun teu sudi bangsat teu suka aing kudu sumolono ka sia aing raja gagah aing raja sakti tong boros sia dewa loba nu tabe ka aing kari-kari ayeuna anjeun pitatama jeung aing ulah samatkeun aya anjeun Rama lamun bener-bener anjeun laki langit langan jagat geus eueuh di kasempetan keur anjeun urang nyekes sabuk bilang tantu aduh 3 4 3 maju modar salama lanjut bangsat sia modar salama si Rahwana
laras kula nista maja utama jika napoi angin panustrungan rahwana balitungan dina waktu ayeuna di tanah siapa aing bangsa anak kaula nu bakal nyarita salajeng teu na anjeun waduh sinama anoman teu salira teu nanaon lagak teh awang-awang aya hibar teu nanaon teu kudu kieu henteu nya sae teu kudu kieu pilih kitu kudu kieu Eta mah. sae mangga bade kumaha dipanah ku kaula bade ditemat ditemat sae mangga rasakeun sia biadab monar sia rahwana sakun seperwes Kang Pati Barapati hutang wirang barawira anjin bakal katempo ku salarea kabiadaban jeung kasarakahan anjin rahwana Syaraba mau teh hancur sia datanganan minus stiker sayang domampara ieu panas si Rama lempeng pisan kana ti corona ieu rahwana dasa muka aples ugi ka sadaya satria kiskena sorak hambal-hambalan kaayaan gunung Sela inget nawiskeun rahwana ngamasing pati temekaning perlaya cing galarawak para monyet ningali rahwana ngamasing pati temekaning perlaya oh ya ayo hidup Sri Rama Sapira anu hayang kasinta dengan syaukur sakitu kadigjayaan anjeun rahwana mana lalaki langit telangan jagat teh nyao aya kaanehan anu luar biasa anu tadina euyah-euyahan para satria kiskena kiwari lir gaang katincak simpe margi rahwana anu parantosnya bebengkang jadi bugan tumiba lemah kawatek aji pancasona sareng rawa rontek ye rahwana tiasa hirup deui nangtung sadayana rewas oge Rama ge rewas ningali kajadian ngejat ieu pakalangan ya nu kieu patut rek modalan aing tong bono nu kieu bom ka aingkeun Rama dilebok ku aing bangsat mental lu leuwih sia ka aing anu sebut rawaron teh leres kula andalanana ulan teh anu dijadikeun andalanana teh ieu laras Batara Rama emut kana Purwadaksina
Purwa wiwitan Daksina wekasanana emutnya eta kana senjata gegama Gua Wijaya Gua Wijaya keluar aja. Rahwana Iya Gua Wijaya nu bakal nyarita salah jeung henteu anjeun. Lamun anjeun bener-bener ngabogan salah ieu Gua Wijaya bakal akaran dina awak maneh. Nyaliara dina awak aneh. Dasa muka awas. Syaraba benas dikersayang tumampara ieu panah Gua Wijaya lampang pisanan kana jajantung Rahwana amles ngan anehna ieu Rahwana henteu mati ngan kocak dengek margi ieu Gua Wijaya akaran dina awakna nyaliara langsep kocak dengek ieu Rahwana naon ieu teh nganon akaran Batara Rama ngaluarkeun daib gegama nyaeta Kiai Dango ieu Kiai Dango teh nyaeta hiji panah anu tiasa ngabeberik bari ngajebredan oge ngaluarkeun sora-sora anu matak pikakeungeun kanggo ieu Dasamuka di antarana anu parantos nyantunkeun wargi-wargina Dasamuka nyaeta Kumbakarna Sarpakinaka Prahasta Indrajit kasoraan ku ieu panah naon sia ngajedog panah teh Kakang Rahwana Saha ieu adik Kang Kumbakarna kobat aya juring ayo Kang geus waktosna urang mulang lo urang mulang ieu Mang Prahasta lo Kang Jengrama ieu putra Indrajit ayo Kang Jengrama Kakang Prabu ieu kaula Sarpakinaka Rahwana dibeberik ku ieu panah Kiai Dango tasagara ditelemen ka gunung disusul kayaan Rahwana dibeberik ku ieu panah kocak dengek kayanana dituturkeun ku Hanoman Perbancana Sutra sapengkeun panah edan karma aing nahan kan nyeri awaknya liara panah kan mah dibeberik aing dijebredan ku panah kabeneran aya susukan aing rek ansup susukan aing rek nyumput kabeneran aya gua gunung ya aing nyumput di rubuni Rahwana ieu apruk-aprukan kana susukan sedengkeun di dua susukan ieu teh di sisina aya dua gunung katalah Gunung Sonara jeung Sonari
numutkeun panyariosan ieu gunung Sonara-sonari teh penjelmaan tina dua mastakana putra Rahwana anu kakasihna Karnada sareng Karnadi margi cariosna kapungkur dina mangsa Dewi Sinta dipaksa ku Rahwana supaya janten garwana Dewi Sinta nyungkeun tanyakan nyata pala di mas kawinan ku dua mastaka Rama sareng Laksmana nanging kumargi mastaka Rama sareng Laksmana teu tiasa atuh ye Rahwana ku biadab-biadabna neuteuk dua putrana anu kemarna mina Karnada Karnadi mastakana diteuk-teuk disihir janten pamenteu Rama sareng pamenteu Laksmana nanging kumargi Dewi Sinta istri anu waspada permana tinggal ditolak sapajodogan atuh ieu dua mastaka dibalangkeun tumiba dening ieu wewengkon lami kalamian ngawujud hiji dua gunung katalah gunung Sonara jeung Sonari belah mana si Rahwana ieu ledak-ledak nama kadieu ieu Hilarian kenyakulan tapak nama ayat takulan eta geuning kebeneran di susukan teh di sisihna aya dua gunung ieu lamun teu salah gunung Sonara-sonari ieu aing rek ngagedean awak ngawatak Aji Triwikrama digenset sakuaing Hanoman Perbancana Suta ngageungan salirana ieu dua gunung diseretkeun dugi ka Rahwana kagencet ngocak dengek ayan Butarajin tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh piki paseunana geung eueuh pi batureunana ieu kamana kulanya mulang kamana kulanya balik mana kidul mana kulon mana wetan mana kaler Pangeran balikeun deui kula kadunya lebar harta kakayaan anu brudi nyuruh brodi panto ngalayah di tengah imah kunci leuit loba duit anu ditinggalkeun ku kaula lebar kadudukan kaula anu jadi raja ditinggalkeun Sinta birahi megatkeun pati duriat megatkeun nyawa ieu Sinta pangeran balikeun deui kula kadunya keung pangeran gening ke karasana ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa ieu anu bakal matak bahaya arwah marakayangan tugas Wisnu kaula ya tapi ngajaga ngasupkeun ya arwah dasamuka kana cupu ngajaga supaya tengencar asup sia Hanoman asup hampun Hanoman asup koma pancen Wisnu ku kaula ditampi dijaga sapisa kaula
Pinanjak suci kemar kekayung samyam rapi ngademi siang ademi hangat kalaning wengi kalani cerita nama ratusan tahun yang ngajaga cupu tapi eta cupu arwah teh kiwari ngencar nyata arwah Dasamuka aya kulan baratos di pilarian kamana-mana kita aya kasep aya teu aya da moal pangi moal pangi nu apal nah mah ke jeung pangi mana-mana ge anjeun milarian eta arwah Dasamuka teh moal pangi maksudna hareupeun geus teu kapangi ku anjeun ke naon teh naon maksudna mata pada anjeun anoman robih gitu tah naon ke jujur jebut ngaran ka kaula Inas stiker sayang domampara sing horeng si mana horeng rajana amoeng ya Gatot Kasata parantos kasupirannya tak kusuk maak mana Dasamuka ayeuna sia dipaehan ku aing kekenal teh nyo aing sah sabenerna ayo wes wah sia kadieu sia pasat kadieu sia kurang ajar sia tah jauhnya kula kalapa biji cucungap sia keluar tina warung ka incu aing pasat capeneangan sia rek kamana dipaehan sia ku aing aing teh jago baheula Gatot Gasa jago ba ayeuna sanajan anjeun aya dina incu aing aing mah munur sasiku mau ngejat satunya beas maju sia keluar sia rek lupat kamana dipaehan ku aing sia ku aing urang ajar sasanajan aing geus kolot ke ye rahwana dengekeun maneh aing mah munur sasiku mau ngejat satunya beas rek sabaraha poe geluceung aing mah munur aing sabaraha poe teh sok sabaraha poe mah sakedeung sabaraha minggu jeung aing minggu mah sakedeung sabaraha bulan jeung aing 5 bulan jeung aing mah sia saeutik 5 bulan mah sataun jeung aing mah wani beuki gede 2 tahun aing 3 tahun 4 tahun 5 tahun sawenu 10 tahun aing wani sabad aing 2 abad 3 abad 4 abad 5 abad rek dibikeun 5,5 tahun moal itu lah jadi wartawan itu teh genep abad aing wani lamun diparengkeun satutup dunya aing wani kemana sabaraha satutup dunya hiji atuh beakeun aing goblok beakeun ngomong aing rek ngomong naon
kurang ajar Gatot Kaca hutang pati balapati hutang ulang dipasakakan diksa kula belajar diksa pangudap sakula pawan berajalah pemparan jawab perlo karang penang tunggalan penang asim letip tegalan maduh basat ayo maju sedan motor siap Gatot Kaca coba yuk
pasti ketang mau bener pasti ketang lebih ke hariwang tekan nyataan hancur dunia hancur. Wah doi aing kudu bebeja ka Kresna ieu. Kudu bebeja ka Kresna Gusti Batara tewas. Beuki yakin aing kana awak kalau diancikan ku kaula. Si Anoman sakitu jauh kadenge ku aing rek init ka si Kresna. Ari si Kresna teh kaancikan Wisnu. Ari Wisnu baheula ngancikna di si Rama. Ayeuna di si Kresna balitungan aing jeung Wisnu. Beres aing maehan si Kresna jeung si Anoman, aing rek mancal ka sawarga. Otipati Jagatnata Raja Triloka digenti ku aing sia. Anoman kaula nun kaula kunaon si ganu reuwas Anoman ganu reuwas gante jadi gegan teu nanya ka maneh pot kaula teh oh bilih kitu bilih paya diperjelas ku abdi nya cicing aya dunungan ka ngomong tong pipilueun cicing jang kedina si teh jang cicing jang kunaon tewas hancur dunia kiamat Gusti Kresna kunaon eyang Anoman Arjuna bahaya Gusti Kresna ge kaula teh hapunten parantos taledor Gusti Kresna geus taledor di mana naon Sukma Akmada Samuka ngencar tina cupu naon Anoman Sukma Akmada Samuka ngencar tina cupu Alah naon ari sia gandeng atuh jeung ukak-ukuk leuh lemungan nauk beunang teu sia dan
Sukma Akmada samuka ngencar geus ditangan parantos kapanggih parantos nya syukur kapanggih mah di mana Gusti Sukma Akmada samuka teh ngancik ka hiji jelema anu sakitu jagona saktina luar biasa ngancik ka hiji jelema leres saha Tuang Putra saha Raden Gatot Kaca aduh ayana anjir juragan Gatot Kaca deuleu kasurupan ku Rahwana Kresna mung tiasa ngahulang ngaraga meneng margi dina emutanana ngahijina antawis Sukma Akmada samuka sareng Gatot Kaca mualaya jalma anu tiasa ngungkulan ieu kajadian atuh Anoman taledor anjeun Anoman bahaya hancur dunya Anoman waduh kaula teh patelak sareng Gatot Kaca patelak nya saha nu meunang 5 menit kaula teu kiat wah anjir kabayang juragan Gatot Kaca geus kahiji jeung anu jeung Rahwana wah cilaka euy tiwas Gusti Kresna kena kumaha kaula lir bendra dah inggih barang nuju ngariung di satengahing marga Raden Gatot Kaca ningali teh katebihan sumar-sumar kemanekan prapta kacia-cia Kresna saha loh asa kaget ye kaula Kresna Gusti Allah ka dieu geuning Gatot Kaca mundur dewa ulah kaget ya aing Kresna kasep Gatot Kaca lingi awas asa kaget Kresna Gatot Kaca cing aing teu wawuh anjeun cik rai sakedap rai kasep Gatot Kaca anak gua eling cu eling ya dina poe ieu anjeun pakaputus riwayat wae Kresna kasep Gatot Kaca anak gua sing eling cu waras teu makaning jati-jati teu menganing waras waluya kemang cangkok Wijaya Kusuma kemang cangkok Wijaya Malar damel Kresna gerak aku poe ieu anjeun pakaputus riwayat eling anjeun Kresna ratusan tahun aing dijaga ku sia ku Anoman dititah ku sia ayeuna waktuna palitungan pinasti kersah yang tumampara ya dah giging Raden Arjuna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan teu sadar loncat Gatot Kaca diseret ku Raden Arjuna kurang ajar Yai Arjuna Kakang Semar iya nun kaula yakin kana kasaktian Kakang Semar mangga ieu pasoalan kaula teh sangem Kakang Semar kaula persanten ka Kakang Semar bakat tiasa ngarengsekeun ieu kajadian nanging upami Kakang Semar teh tiasa ngarengsekeun ieu kajadian luntur ka percantenan Kresna ka Kakang Semar mangga Kakang Semar Semar Badranaya malum Sakti Mandraguna ngawata kaji Gantra sewu init pari cicing lumampahan tengah lengkah nganak-nganak aya di payunan gunung Sonara sareng Sonari
Deni Rahing kang ngawar teka cikang Lenewi. Deni Rahing kang ngawar teka cikang gas nepi wa di Gunung Sonara jeung Sonari teh. Ieu nu bakal jadi antina ieu. Kalayan nyange kakawasaan pangeran Kukersa sareng Irodatna nu kagungan. Ieu dua gunung supaya bisa ini trek diciptakeun jadi dua buta kuah deui jang. Syariatna kuah hakikatna mah kudu kagunganne deui. Kukersa. Kulit waru angan daru sinengul. Ieu dua gunung Sonara sareng Sonari ngadak-ngadak jadi ingeung kayanana. Lami-lami ngajarung kunung duanana hariru. Jadi dua denawa nyaeta Sonara Sonari itu kayanana. Juyati nuju denira salin busan Juyati nuju denira salin busan Saha anu wani-wani ngahudangkeun aing? Kuring. Tadi Kang tingali itu di hareup aya pinguin. Mun sagede kitu eta pinguin. Naon? Lain pinguin, kuring mah jelema. Ieu teh jelema. Heeh. Ke saha nu ngahudangkeun? Kuring. Nah wani-wani ngahudangkeun naon maksudna? Ye, tong loba carita anjeun teh sonara-sonarinya. Nyaun deui. Baheula mah Karnadi ti ditupisan Upin Ipinnya. Eueuh ti dituna Upin Ipin. Karnada teh nyaun. Wayahna bantuan deui. Bantuan naon? Ya, kuring ngaran Semar. Wayahna Bapak anjeun Rahwana ayeuna maceuh deui. Maceuh deui. Bapak Rahwana maceuh deui. Nya. Apantos maot awakna ge di dieu ngahiji. Heuh, eta mah awakna ta ayeuna teh arwahna teh ngahiji jeung hiji jago ngaranna Gatotkaca. Wayahna eueuh nu bakal bisa ngarengsekeun ieu kajadian iwati anjeun duan. Ieu teh leres lain bohong. Sok cing percaya ka kuring. Gitu aki sok tuturkeun sae mangga yuk. Kang cik kira-kira na ieu teh aki-aki teh bener atawa henteu? Wajigana eta lain aki-aki samania teh. Jigana aki-aki 72 setengah mania teh. Pasti atuh. Teu sabongrong katingali tinggalna beungeutna oge nya jiga panda. Urusanana naon sabongrong jeung panda sia. Nya urang tuturkeun Kang. Hayo. Raden Gatotkaca oge karing sedanten ulah dia pala tantama siluman selemin. Betotama sareng Arjuna Anoman sareng Sapara.
Nyai lempang nepi ka heula keneh dewek geus kolot teh lucu. Aya. Ieu aki-aki. Awak leutik penek pusaka eta lempang ngicipitna luar biasa. Aki-aki nenahaun kieu nya. Aki 2 tak teh. Heeh. Jigana bahan bakarna desal yo. Heeh. Tingali ayeuna teh Gatot Kaca teh keur amek-amekan. Murang maring sabab walad bala walad dia bala tamtabutana teh paburantak. Oh jadi anu amek-amekan teh eta teh Gatot Kaca. aki-aki ngurus tunyung. Naon sih teh? Batur ieu, batur ieu teh kadon cicing. Make ieu atuh. Cik bantuan atuh batur teh. Cigana ieu Gatot Kaca teh ieu. Cek si Abah oge cenah Gatot Kaca teh cenah amek-amekan. Tapi nah Gatot Kaca teh bau tai. Cigana ieu odoh modal Gatot Kaca teh ieu. Ieu Gatot Kaca teh Lain naon. Lain nu ieu naon Bapak. Teh nyo atuh ka tukang sia teh. Segala beres pisan. Ulah sia, Bapak. Bapak ini. Tinggal aya buta, Pak. Ini Pak cicing jang tong sieun. Hei. Tong sieun jang. Saya itu Pak. Anak dewek jang. Lan anak dewek. Putar Bapak. Heeh. Selingkuh bapak mah. Anak tinu ngora jigananya. Punya istri simpanan mereka. Itu pegawaian teh. Di mana-mana boga anak. Punya simpanan ya bapak. Anak di mana? pokona anak bapak we. Anak angkat. Anak kawin teh bener teuing. Siadan. Kabina-bina teh tuh tingali Gatot Kaca tingali tuh itu tuh. Tingali tuh Gatot Kaca itu. Nu ngange badong. Heeh. Menang meuli di mana badongna? Di Cirebon teh. Tah eta Gatot Kaca teh. Sok halis ki halis. Bapak, si sonara rek kana haus ka dieu. Tos sanes zamana deui, Pak. Sanes alamna deui geura muleh, Bapak muleh. Geura muleh. Paparehan mah atuh Bapak teh nuju meneng, Bapak punten ieu Bapak. Bapak teh kalakuan teh dipikageuleuh ku batur atuh ayeuna Bapak teh cingelin. Ali siapa tong pipileun? Wayahna Pak, ulah pipilueun. Wayahna ai siap. What siap. Baik dakeun. Anjir. What was Hai. Musik siap. Anjir eta tenaga. Paingan nu ngelekeun Kang. Siapa pae sama manis Kang. Akang pae ku adi dilengkan hirup deui Kang ieu. Salah. Di adieun Kang. Hebat. Anjir. Ilmu nahaun kitu deuleu. Lanceukna paeh dilengkahan ku adina hirup deui. Nepi ka kitu eta ilmu.
Tersangka. Walah. Aing boga ajian kitu resep punya euy. Nah, dek naon? Aing boga hutang gitu, aing hutang ka jelema eta lengkahan punah. Wah, beres we aing euy. Adina pipilueun sia teh nyaho lajeng sia bae. Moal Pak eta Pak wayahna grabais. Woi. Sik siap. Walah alah. Udang di. Walah. Hebat. Kang ieu mah aki trek nyapekeun urang ieu mah ieu. Heeh. Ki. Aki. Tadi aki. Naon ieu teh kumaha? Geuningan hese tak Gatot Kaca turun heula teh. Ibu bade ni tabalanya teh ka kieu. Kada kumaha eta teu tiasa eleh. Ai kapungkur maotna di kumaha? Tuang Rama teh. Nya digencet tah, ayeuna ge digencet deui. Digencet teh kumaha? Nu hiji newak, nu hiji dengarkeun maneh. Sarua jeung digencet eta teh. Oh gitu? Nya, beres. Kade. Ayo mangga sok. Dah gitu deh. Adi newak Gatot Kaca akang tilu hurek kotokeun maneh. Ah, gitulah. Ka mana? Ka laut. Nya ka adi atuh. Ae. Oh gitu sok. Lamun geus beunang Gatot Kaca geroan akang. Siap. Ayo maju Bapak, kurang ajar sirek balik bot. Moal tiasa Bapak pinas stiker sayang rumampara. Ieu Raden Gatot Kaca nu parantos hiji sareng Rahwana barang nonyok ditewak ku ieu Sonari. Teu tiasa lesot teh dicalak sampai wet. Boro-boro Kang. Penas stiker sayang domampara. Ieu Sonari ngulumpatan ngadupakeun salirana ka rayina nu parantos ka Raden Gatot Kaca. Ku tarik-tarikna ieu diadu nimulkeun gulduk runtuyan gledek rentetan lir mesa gandrung. Gatot Kaca ku kuat-kuatna mecel kawang-awang atuh ieu arwahna ngahiji deui sareng Sonara jeung Sonari. Ogaya kejadian anu luar biasa barang diadu barang robah wujud dari gulung Sonara sareng Sonari. Kumaha kaula ieu Ayang balik teh kadunya kaula di dieu eueus asa. Ampun wes ya. Anoman kencarkeun kula Anoman asup. Duh ampun Anoman. Asup. Baba. Gusti bunang deui nuhun. Ieu hikmahna kaulah kudu hati-hati leuwih hati-hati. Ieu gunung Sonara-sonari dipindahkeun deui ka Yang sing horeng tak kitu deuleu euy.
mata kudu apik dina sagala rupa agama nitah apik nitah disiplin teh kitu. Juragan Gatot Kaca teu ditaros na bade kulem teu bismillah acan teu pamit acan nya kitu panginten kosong jiwana kaasupan we nu mata kade tinyawitan ayeuna sagala rupa pagawean urang telah dikawitan ku ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Yang sakitu teh pangsa para kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawanten alit sakali di mudah-mudahan ieu acara gubernur Sabalemur teh janten hiji kagiatan anu matak mangpaat kanggo urang sadayana. Sakitu ti akang hapunten tina segala kalepatan ieu dalam panurang pungkas ku kemang tina